Dijakeun ke pamajikannya. Bibi teh rek ngayakeun poli pantai tah miluan gitu. Agustusan? Heeh. Kan orang mah jauh, Bi ka pantai lagi atuh. Di Balong Ki Ujo di ditu tuh aya ieu. Nyeun lapangnya. Heeh. Terus eta pan eueuh keesikan, di dieu mah eueuh keesikan, Bi. Lah karin meuli ka material kesikna mah. Terus eta caina diuyahan merenya cai Balong Ki Uji teh teh. Nya heueuh. Nyar-nyar pigaweuna ampun Bi aing di aya wae. Terus eta anu maena saha wae anu rek main poli pantai teh. Nya ibu-ibu anu di dieu nu dareukeut. Termasuk majikan urang. Heeh. Terus kabejakeun nya tah kalau kutang tuh jeung cangcut. Dicarangcut jeung dikutang. Ya enya atuh. Nying. Kebayang beneran anjir. Sisi balong. Sing kayo unggul beneran ibu-ibu dia mah. Masuk majikan aing. Di aing aya wae ampun teh. Era paradah anjing ningali da geus Rudi teh. Aing. Heeh bener sok. Sok baby. Da percuma baby aing mah dicaram oge. Anya moal mata kade. Ada ngacak-ngacak sapi teh ku aing caram. Halus Bi. Sok. Ngadungkuk we orang mah. Kan bibi engke merenan giriran preng nya poli pantai di lapak digolong pasti ku Poldes bibi dibawa ke desa kali itu dianggap meresahkan bibi ini aya wae bibi aing ampun teuing aya wae ieu anjir ya kakarage Ipan Agustusan ayeuna naon euy di lemur urang kos euy sabara rosan anjir. Ayo we kitu perlombaan teh. Tenang Brad, Kosim punya ide brilian. Dijamin pokoknya mah acara spektakuler ya. Naon ide maneh? Pandi urang geus lila adu bagong Brad, cuang ngayakeun adu bagong. Satuju aceng ke Brad. Kan adu bagong teh geus hampir punah Brad. Si aceng Aceng teh dempos lah. Benar. Hadenya, ya ada ide. Terus. Engkena Brad dikembannya cuang di karcis. Jadi duit. Atuh hiburan aya, duit menang. Cuan. Ya, cek aing. Cerdas anjir aing kana duitan masih koplok mah. Terus sok ayeuna kumaha? Tak bagi tugas. Kayak Kosim nu MC nya. Didinya nu jaga karcis. Siap. Anjing. Rek di mana? Anjing aya di Aceng Brad. Oh boga. Anjing geus terlatih. Nu hiji si Pasar, Heeh. nu kadua si Boy. Congkung awakna sergep keren si Brad. Pasti gagah kumaha jalmi nu gaduh. Oh, nya atuh. Parabna ge nu marahal tah. Oh gitu. Luar biasa. Jadi ieu mah anjir. Rek adu bagong di dia guys, aya guys ya. Orang mah daratang we. Lamun nu satuju sok tulis di kolom komentar. Ya. Terus. Terus eta masalah nama yeuh nya kos Ipen Agustusan teh tereh. Lamun urang teu meunang bagongna eta pas hari-hari kumaha anjir. Brad tenang. Tenang kumaha teh? Kela Brad. Tempo panon si Kosim mah sabotase. Sinis ka Aceng teh. Geus pasti Aceng bagongna Brad. Atuh, Ceng. Rek saha deui anjir. Maneh mah Pak urang keul kumaha di kos? Ya, Ceng. Nya pan kamari didinya sebagai monyet berhasil. Ayeuna ge pasti anjir sebagai bagongna anjing didinya pan geus kenal ka maneh api-api we galungan. Terus atohnya didinya kos lamun Aceng digegewek ku anjing ku sorangan. Dijamin leuwih rame penonton da Ceng. Aslina Ceng. Atuh rek saha deui nu kabeungetan anjir urang teu pantes sih berat. Oh, mau orang mah teu mantas. Sabotase teh satuju Aceng mah. Maneh mah kos ka urang keheul pedah kumari kos. Keuh teuing. Kamari Aceng sina jadi sarimin pergi ke pasar. Ayeuna jadi bagongna. Pancuan Ceng penting mah cuan. Teu satuju Aceng mah meusing panggedena ge diberena kos. Satuju tuh berat. Satuju wae aing mah. Saha deui atuh Ceng. Hah, bisa bae ya. Guyangan bagong.
Agustus mah halodo ieu nya. Ah. Ngeunaheun tuh halodo kita sok betah euy. Nongkrong di buruan oge geuningan lalening kieu. Sumujan mah jariji geuningan bi. Eta betah anjir. Ya tah zaman bibi mah baheula keur ngoranya. Mun halodokin nongkrongan di ditu tuh di mall geuning di hareup. Aya mall di dieu. Nya aya mall eti geuningan eta. Karena emang geus kadurus. Asa diwadulan anjing. Pan bibi orang mah hirupna teh di zaman prasejarah. Irak mah aya mall. Mall eti ngaranna nya. Eta naon nu didagangkeunna di dieu? Eta teh bangsana bala-bala, goreng cucur, pisang nu kararitu gehu. Lotek aya lotek. Nya aya. Karedoknya. Heeh. Disebut mall nu kitu. Warlot nu kitu mah bi. Warung lotek. Ya wae anjing. Ya ing. Aya wae ya. Satria Bajaringan. Lain berat sigana masjid nu dihareup mah aliranana aliran sesatnya. Masjid nu mana? Anu tadi orang jumahan teh ya. Pan unggal poe ge aing jumahan di dinya kos sesat kumaha maneh. Pan pas datang kosim teh adan awan ngan tadi teh berat. Nah, adan akhir khutbah ujug-ujug salat we. Sia nu sesat masih ieu, nu sesat mah nya guys. Sia mah sesat rek teh sesat kumaha atuh. Sia mah jumahan. Ngong adan awal. Asup ka masjid ngarengkol sia mah nyer gigireun kohkol. Pian ka pibra. Itu kadenge adan geus sia mah jeung khutbah. Nyawa-nyawa salat dihudangkeun ku aing. Nuduh anjir. Ka masjid aliran sesat manehna teh nya. Sia mah aing curiga anjir. Sia mah Islam pro setan sia. Parah anjir. Aya wae ieu anjir. Panakol bedug. Alhamdulillah sia eung bi mah. Alhamdulillah kunaon? Eta katarima jadi pramugari. Pramugari kereta cepat ya? Henteu anak pesawat. Pesawat? Alhamdulillah. Karlo dah bibi aing jadi pramugari deui anjir. Selamat bi. Ngilu atoh anjir jadi alam aja guys ya. Heuh. Eta di maskapai penerbangan naon? Dederuk RA sana mah Dederuk R. Heeh. Nah, ada asana mah euy. Maskapai penerbangan mah anjir. Merpati, Garuda aya yang dadauk. Dederuk anjir. Ai eta jadi pramugari di Dederuk R eta sabaraha gajina? 2,5 juta gajihna mah. Nah, ini murah aja. Jadi pramugari teh. Tapi butuh jas hujan bibi ieu eung. Jang naon? Jangan paranti digawe. Jas hujan nanti digawe. Heueuh kan kapna terbuka di Dederuk R mah pesawatna geuning. Kehujanan ke barasuh. Anjing. Kebayang anjir pesawat kap terbuka. Bi, meureun teh anjir penumpang teh meureunan pas naik mah nya normal, pas turun anjing cara roplok kuluna. Bilaku. Moe mah. Aya wae bi aing ya ampun teh. Aya wae anjir. Ban serep kapal. Loba pisan aya namanya perlombaan euy barudak Agustusan Satria Nawariah ieu. Oh, tapi berat kosim aya nu teu satuju euy. Rek usul ke ketua Karang Taruna ulah diayakeun. Lomba naon ulah diayakeun? Eta berat lomba makan kelereng anjir. Bahaya eta teh ka barudak kumaha lamun ke budak kosim anjir kudu dioperasi. Anjing. Eueuh kos. Eueuh teh lomba makan kereleng mah eueuh. Ya aya ge lomba ketangkasan kelereng dina senok di baheum senokna teh terus kelerengna diteuneun di dieu terus lempang. Komo ditambahan neuleun eta mah sendok anjir.
leuwih bahaya berat cacakan kosim neureuy eta ge naon cucuk peda kabeurean di dieu sakit nu ripuhna komo ieu jeung sendok kebari jeung kaleci. Please kos, teu diteureui henteu senok jeung kalecina mah henteu. Henteu sia teh. Lempang budak teh ti dieu nepieun ka itu eta disenokan tadi dia kaleci teh lempang nepikeun ka itu ka pinis. Ngarti teu maneh? Ngarti atuh nya kosim gitu lah teu ngarti berat. Nah, atuh. Tah, ngan anu pake kosim bingung mah ya berat aya pertanyaan yang didinya. Kumaha lamun eueuh ka pinis berat? Pan apa sorangan di dia mah langka ka pinis teh. Aya sotenan dederuk tah loba dederuk mah. Anjing, cangkelna ngomong jeung si ieu. Kos, pinis kos. Garis setar terus garis pinis. Lain manu ka pinis teh. Lain. Aya wae ieu si Kosim ampun teuing. Hah, aya wae ieu. Kokol cuangki. Si Mang Adun geuning apa tuh? Eta teh pada ngomongkeun sia, ini rame. Mang kunaon Mang Adun? Kapan minggu dombanya? Kan dombana teh bikang wungkul. Tapi eta teh reuneu adombana kumaha? Enakan? Heeh. Bawa di jaluan ku Kang Adun. Tapi moal mungkin Kang Adun mah normal. Nyaho atuh bieu tuh diomongkeun pasti. Kunaon? Lima curiga ke si Kosim sia ieu teh. Nah, Buat dikawinkeun jeung anak buakna geuning bukan buak si Kosim. Bisa jadi, bener. Bisa jadinya guys ya. Si Kosim mah kamari ieu ge anya buak dikawinkeun jeung jangkrik ya. Ayeuna jeung domba meureun jeung domba Mang Adunnya. Si Kosim kalakuan anjing parah. Terus kumaha tuh eta anakna eta sorana ieu? Ya palingnya sarana ge ya. Wo kitu meureun kumaha atuh. Jiga Tarsan meureun. Anjing aya wae kelakuan si Kosim nya. Oh dah. Parah aja. Hah, aya wae teh si Kosim teh. Cangkaleng. Lain berat. Yo kamari nya tatangga Kosim anu ngagali sumur berat. Eta bakat ku ceruk meureun nya. Ngagali terus manehna teh nya tanpa mengenal lelah. Pan apa sorangan cenah berat aidunya teh buleud. Jadi kadituna teh cenah terus dituluman berasna teh ke Amerika berat. Totos Aslina totos Amerika. heeh. Aing asa diwadulan anjing. Terus kumaha eta? Ayeuna di ditu teh keur ngaso cenah bapan ku pamajikanna teh digeruan cenah. Ang, nuju di mana ayeuna? Terus nu gimana? Amerika cenah keur ngaso. Udah capek meureun atuh. Ngopi di Amerika meureun. Anjing. Mulai ngacaprak deh ya si Kosim anjing. Parah anjing. Aing saeutik teu percaya aing kos. Berat ieu mah aya saksina. Moal ieu mah moal bohong asli. Saha saksi? Pan pamajikanana. Atupan bisa ngawadul meureun kos pamajikanna mah sekongkol jeung salakina. Aya deui berat saksi kunci anu marangan manehanana eta mas nepi ka Amerika teh eta manehan marangan. Saha? Ember timbah anjir. Saksi eta. Moal bohong eta marangan pimimitin nepi ka jual ka Amerika teh. Terus eta mana yang bisa nyebutkan eta MRT mahan saksi eta mana yang ngobrol jeung MRT mahan ku? Anjing. Geus parna ieu mah nya. Geus bisa ngobrol jeung MRT mahan ya si Kosim ya. Berarti geus ripuh. Terus kudu dibawa deui mah ka RSJ aja. Moal ka ditebus ku aing isuk mah. Parah si Kosim. Gedeung deui bisa ngobrol jeung tiang listrik sih ya. Geus bisa ngobrol jeung MRT mah. Anjing marah si Kosim ya ampun teh. Aya wae ya anjir ya. Umul